Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kumaha damang? Pamugi urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi dengan tema menyelamatkan makhluk hidup atau nyelametkeun makhluk hidup dengan materi pokok adalah karangan narasi. Mau tahu seperti apa? Simak video ini sampai akhir. Sebelum pada materi pokok, kita harus mengetahui dulu macam-macam karangan. Karangan kabagi kana dua rupa. Di antarana aya karangan ilmiah jeung aya karangan non-ilmiah. Karangan ilmiah contona saperti skripsi, desertasi, laporan panelitian jeung rea-rea deui. Contoh karangan non-ilmiah diantarana novel, carpon, jeung dongeng. Karangan narasi. Karangan narasi teh kaasup kana salah sahiji karangan non-ilmiah. Arti karangan narasi nyaeta karangan dina wangun basa lancaran anu nyaritakeun hiji kajadian. Ciri karangan narasi diantarana karangan narasi ngabogaan eusi anu mangrupa carita atawa kajadian. Karangan narasi nepikeun eusina sacara berurutan. Eusi tina karangan narasi biasana sok aya konflik antara tokoh nu aya dina eta carita. Terakhir, karangan narasi ngabogaan unsur-unsur seperti tema, setting, latar, tokoh, jeung lainna deui. Kajadian dina karangan narasi bisa mangrupa kajadian nyata, bisa oge kajadian rekaan. Karangan narasi nu eusina ngeunaan kajadian nyata diantarana biografi, sajarah, jeung carita lalampahan. Sedengkeun karangan narasi nu mangrupa carita rekaan diantarana novel, carpon, wawacan, jeung dongeng. Gitu teman-teman, gimana? Sudah paham? Ya, bagus kalau sudah paham. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.